Sampurasun para wargi, urang pendak deui ngalangkungan program Paniis mana luar biasanya hanya Agusti di dinten ka dinten teh weleh nyerengan urang. Margi kitu ngalangkungan program Paniis mana di kanal YouTube YKB Basa Sunda ieu tinangtos abdi-abdi sadaya ngadoakeun ka pamiarsa sangka naon rupa pedaran Paniis mana tiasa janten tontonan jadi tuntunan. Danget ayeuna pedaran ieu mangrupikeun ti buku panglenyepan wasiat. Tangtos urang sadaya aya dina ginanjar kawilujengan ginulur karahayuan. Mulus rahayu berkah salamet eta anu ditedak ku sim kuring sangkan urang oge salawasna teu weleh ngandelkeun Gusti. Nanging satacana hayu urang ngadahlah ka Gusti. Gusti ngahaturkeun nuhun rehna program Paniis manah ieu tiasa janten hiji dasar kanggo kahirupan abdi. Mugia Gusti panglenyepan ngalangkungan buku wasiat ieu oge nuntun sanes wae pikiran abdi, ucap abdi oge nu utamina dina laku lampah abdi sin janten serat anu kabuka anu tiasa kaaos ku sing sahabae. Nami Gusti dimulyakeun. Amin. Para wargi dendanget ayeuna pangandika Gusti dicandak tina kitab Jabur pasal anu ka-124. Jejerna nyaeta Fotum. Anu janten ayat tuluguna nyaeta Jabur 124 ayatna anu ka-8. Anu kieu unggalna. Pitulung ka urang datangna ti Pangeran nu ngadamel langit jeung bumi. Para wargi ilaharna biasana dina babaktos sok dikawitan ku ucapan fotum. Dina konteks liturgi fotum teh nyaeta bewara atanapi proklamasi anu nandeskeun yen ibadah teh lumangsung dilebet panangtayungan Gusti kalayan saestu sareng kahoyongna. Langkung ti hal eta fotum oge nandeskeun yen babaktos teh sanes inisiatif ti manusa nanging mangrupikeun parentah ti Pangeran. Kumargi kitu Pangeran janten puser oge tujuan dina babaktos sanes ka manusa. Babaktos teh sajatina mah henteu kawates ku ritual anu lumangsung dina rohangan jeung waktu. Unggal jalma nu ngagaduhan iman ngalenyepan yen babaktos teh mangrupikeun sadaya aspek kahirupan. Kumargi kitu fotum ngagaduhan hartos nyaeta dasar dina ngamimitian kagiatan kahirupan. Pikeun Daud ucapan fotum pitulung ka urang datangna ti Pangeran nu ngadamel langit jeung bumi. Sanes bae mung sakadar ucapan anu biasa atanapi jampe-jampe dina perang. Anjeunna sagemblengna sumerah pasrah nyanggakeun kahirupanana oge kasalametanana mung ka Pangeran. Pangalaman hirupna tos ngabuktos yen Pangeran teh tameng oge panyalindungan. Para wargi tos mang pirang-pirang kajadian anjeunna leupas tina balai tina bahya sanes karana kakiatan Daud nyalira nanging eta teh sajatina nyapitulung ti Pangeran. Fotum anu diucapkeun anu dibarung ku iman kalayan leres-leres tinangtos baris ngajaga urang tina laku lampah anu jahat. Kumargi pamohalan aya jalema anu ngagaduhan narancang kajahatan anu dikawitan ku fotum. Fotum teh nuyun urang sangkan hirup taat jeung ngadatangkeun rasa aman dina panyalindungan Pangeran. Amin. Hayu urang nganada. Gusti anu welas asih hatur nuhun. Abdi diemutan yen laku lampah abdi sajatina kedah diawitan munajat ka anjeun ngandelkeun anjeun margi anjeun pitulung nu sajati dina kahirupan abdi. Hatur nuhun Gusti. Amin. Tah, para wargi, mangga aya namanya tong hilap, di like, di komen, di share
Oge tong hilap di subscribe margi ayeuna waktosna kanggo para wargi janten berkah sangkan ieu program paniis manah ti YKB Basa Sunda salawasna nyerengan urang sadaya. Hatur nuhun, cagrampes, rahayu, Gusti ngaberkahan.